Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dia, urang naraskin hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kan dongeng emang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilelancarkeun sagarubinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukreb. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha tarasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Alah Kang, tukuran naon? Aduh, cilaka euy, cilaka. Si prawira hebat. Ayo, gancang. Selamatkeun aing. Bawa kabur aing deuleuh ku kurang ajar. Alah, antuk nama si Gurdali teh ngajakan ngejat we kabur geus teu sanggup neruskeun di tarungna. Jurung kunung atuh si Gurdali teh maksakeun hudang geus kitu manajan babangkingan oge. Laju we dibalawa kabur ku si Hanan jeung si Uco ninggalkeun eta patempatan. Mang Jahid jeung prawira eueuh niatan ngudag ukur merhatikeun kanu kalahbur. Atuh ari geus kitu mah duanana teh laju we baralik deui ka pademukanana. Kocapkeun di puncak Gunung Walet. Sabada si Gurdali jeung baturna tarepi di ka pamukimanana. Bah Juhali atuh tumeni kaget lantaran meunang laporan lamun eta si Gurdali sapada kanca teh cenah geus dihadang di we ku prawira jeung Mang Jahid. Jelas eta dua urang jalma teh ngahalang-halang kana pagawean Karaman di Gunung Walet. Tah kitu bah, kudu sakancangna diperenan eta dua mangkeluk teh lantaran jelas ngahalang-halang kana pagawean urang ngan bae tingkat pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun. Kurang ajar. Lamun kitu mah jelas eta jalma nu ngaran si prawira jeung si Jahid teh boga maksud anu tangtu nyaeta merangan ka pihak urang. Lamun kitu mah kudu sakancang diperenan. Gancang deuleuy. Kumpulkeun batur silaing anu minangka dipercaya ku dawek. Ajakan pikeun neangan eta dua mangkeluk. Poe ieu keneh kudu sakancang diperenan euy. Sumuhun mangga bah, mangga. Kitu cenah. Atuh eta Bah Juhali teh marentahkeun ka si Gurdali pikeun ngumpulkeun baturna. Nyata anggota Karaman anu minangka dipercaya we ku Bah Juhali. Singkatna carita si Gurdali mapek balad di antarana bae aya si Rawun, si Soma, si Juman jeung anu liana aya kana 7 urang. Eta nu tujuhan teh laju talurun gunung. Patinggar di gelempang gancang samakta ku pakarangna sewang-sewangan. Tuturubun turun mapai-mapai jalan satapak kukurubutan we kanu bala. Basa geus aya di sisieun gunung eta abringan nu tujuhan teh. Kanyahoan di we ku prawira jeung Mang Jahid. Prawira anu merhatikeun kanu tujuhan bisa nganyahoankeun lamun eta nu tujuhan teh lain anggota Karaman biasa. Beda cenah tina rigigna katingali tina lengkah-lengkah sukuna. Eta nu tujuhan mah pada nyangking pangabisa anu hanteu bisa dianggap enteng. Alah, geus aya nu talurun deui jang eta Karaman teh. Mang saya urang tuturkeun urang tinak deui. Enya Mang, tapi ulah gagabah. Itu Karaman nu tujuhan teh lain anggota Karaman biasa. Tingkat pangabisana hanteu bisa dianggap enteng.
Kawasna bae anu tadi dikakalakeun ku urang teh ngajakan baturna. Enya bikin ngayakeun tindakan ka urang. Enya jang mangge apal lantaran nu duaan ge sidik tuh. Eta teh anu kungsi mepuhuan anggota karaman musejena. Bisa jadi maranehna mah anggota karaman pilihan. Tapi eueuh ai Bah Juhali namanya. Lantaran cenah geus kolot Bah Juhali mah. Anu dalatang teh tetep masih ngarorak keneh jang. Enya mang. Hayu ayeuna mah urang gancang tuturkeun. Ngan bae kade ulah waka terang-terangan kudu make taktik. Kumaha taktikna jang? Nu tujuan teh sina paburencai. Urang pancing heula. Janten kudu dipancing sina paburencai tapi kumaha carana jang? Abdi bakal ngalihkeun perhatianana ku cara maledog maranehna ti saban manhap. Keun sinang udag engke pamageus paburencai didinya kasamatan urang pikeun ngalakukeun tirakan ngarubuhkeun maranehna. Ku kitu wayahna mang ulah waka jeung tirakan saacan kayaan musuh teh paburencai alias papisah. Anya jang siap lah mang satuju bener. Bener pisan ku cara kitu urang bakal leuwih gampang dina meruhkeunana. Lamun eta nu tujuan ngahiji mah urang teh bakal da hese. Lantaran tinangtu urang teh bakal dihurup ku 7 urang. Wangkani ngetang anggota karaman teh lain anggota karaman biasa. Enya bener pisan mang. Sabada sapuk babadamian. Duanana teh laju atuh naluturkeun anu tujuan. Gerakana estuning ati-atina keur musirkeun pangenteng badana ulah nepikeun ka kanyahoan ku musuh. Basa tepi ka tempat si Gurdali jeung anak buahna dikakalakeun ku Mang Jahit jeung Prawira. Prawira anu leuwih teu heula maju ngayakeun pancingan ku cara ngacorelat we bari maledogkeun batu ti saban badahap. Gerakan estuning cepet lir kilat. Geus ngabaledog mah laju lumpat ngarah di udag. Terus nguliwat we mindah di tempat ngabaledog di tempat sejen kitu jeung kitu we. Nepikeun ka disangkana mah anu nyerang teh leuwih ti saurang. Si Gurdali saparakanca antukna mah jadi kapancing atuh pureber ngalagi diri moro ka palebah anu ngabaledog. Basa kayaan geus paburencai Mang Jahit jeung Prawira laju pating gera jeleng narajang. Yang hareupan anggota karaman anu ukur duaan atawangan saurang. Sabata hae eta nu tujuan teh nungtutan rarubuh. Malah ayeuna mah ukur kariduaan we nyaeta si Soma jeung si Gurdali anu katempo keur culang cireung merhatikeun kasabudeureun eta patempatan. Jika aya anu keur deteangan ngan bae katampo maneh curing hak daya tameureun ngadenge baturna anu pating koceak pating garoak. Nah kadenge Gusti Gurdali batur urang teh pating koceak pating garoak euy. Nya heueuh atuh kadenge euy. Alah buah-buah euy batur urang teh cilaka. Aya serangan, tapi di mananya jelas lain saurang dua urang ieu mah. Moal kitu si Prawira jeung si Jahit teh papak balad. Nya euy bisa jadi. Bisa jadi eta dua urang mangkeluk teh mawa balad. Ngan aneh, hanteu ngayakeun serangan terang-terangan. Malahan mah jiga anu hayang diudag. Tapi ka mana losna nya euy? Jelas rupatna teh ka dieu. Nya euy aneh jiga anu ngiles. Sok padahal katingali tadi teh aya nu ngacorelat ka balebah dieu. Duanana teh kalah ka pating harulang we. Bingung. Nah ka mana cenah eta jalma anu keur diteteanganna teh? Jeung deui katarik perhatianana ku sora baturna anu pating garoak pating koceak. Palang siang cenah geus diserang ku musuh. Sabot duanana keur pating harulang celengkeung kadenge. Aya sora jalma anu cacarita jelas ditujukeun ka maranehanana. Si Gurdali jeung si Soma teh meh bareng ngabalikeun awakna. Tetela anu cacarita teh geuning musuh. Keur naraon euy kunaon jiga anu baringung kitu? Pasti maraneh duaan teh keur neneangan kuringnya jeung ieu Prawira. Sia kurang ajar. Tetela geuning sia duaan ka mana batur sia. Tetela geuning maneh teh marawa pamawa balad sia. Cek saha mau balad.
Kuring mah cita tadi oge ukur duaan. Sebalikna maneh nu mawa balad mah hahaha ngan hanjakal balad maneh nu limaan teh geus rarubuh, geus nalambru teu walakaya. Ku kurang ajar sia, ulah ngabohong. Jelas sia teh mawa balad. Tadi lo bacal mah anu ngabaledog ka dewek sabaraha kanca deuleu. Ngadenge caritaan si Gurdali teh atuh prawira mah ukur mesem we da puguh manehanana. Anu tadi cocorelatan maledogan kanu tujuan teh Mang Jahid kadenge cacarita deui. Sok ayeuna mare kumaha lantaran balad baraneh teh geus nalambru kabeh. Kari maraneh duaan yeuh. Nah hayang ngarandawan nasib anu sarua jiga batur maneh nu limaan. Kurang ajar sia. Hayu ieu mah urang popo-popodaran ieu dua mangkeluk teh euy urang perenan. Nya hayu. Jadi ieu dua mangkelukna nu ngaran si Prawira jeung si Jahid teh. Halah, kurang ajar. Ayo Gurdali. Si Gurdali jeung si Somah teh geus teu asa-asa pating karajeleng we narajang ka Prawira jeung Mang Jahid. Si Gurdali kiwari nyang hareupan deui Prawira sedengkeun ari si Somah mah nyang hareupan Mang Jahid. Pikeun si Gurdali sok sanajan geus apal kana kahebatan Prawira. Sok sanajan hatena rada saber tapi maksakeun maneh we daek teu daek cenah. Eta musuhna teh kudu disinghareupan. Kakara oge sababaraha kali keperakan geus kanyahoan boh si Gurdali jeung si Somah teh duanana ge pada kadeseh. Malahan mah teu lila duana teh geus pating bangkieung kabeunangan ku panarajang Prawira jeung Mang Jahid. Ceprot! Beureup Prawira nenggal pisan kana dada cengkang. Si Gurdali teh ngacengkang nepikeun angkara bengkang. Sedengkeun ari si Somah nepikeun ka ngaheunggeu atuh awakna murukukung da eta. Palangkakana teh beunang dijajak ku Mang Jahid keuna pisan kana mamarasna. Karasa sia kurang ajar, moal teu nyalak jeung seueuh. Ayeuna kukuring bakal ditambahan. Alah. Hiu ceprot careham si Somah teh diteunggeul satadikna ku Mang Jahid panggieung kebru. Si Somah namru geus teu bisa hudang deui. Mang Jahid katempo nangtung pancuh bari katempo ka kepruk we jiga anu ngalelewaan. Lamun manehna teh geus rengse ngarubuhkeun musuhna. Alah, rewes puas ya. Hahaha. Asok sia hudang deui kurang ajar ari bisa mah. Aduh, alah. Naon? Hayang ditambahan deui? Alah, ampun. Ulah. Aduh. Alah, teteh geuning sia teh pesmer. Teu pira dijajak palangkakan nepikeun karipuh. Sekali diteunggeun nepikeun ka namru. Alah, ampun using karunya. Ampun. Hek, kukuring ge moal ditambahan. Ngan bae gancang bejakeun nah naon maksudna maraneh tujuan teh lunta ninggalkeun pamukiman. Kuring tujuan teh menang parentah. Tiba juhali pikeun merenan maraneh duaan. Tapi teteh lah geuning maraneh teh hebat. Aduh. Jadi manaraneh teh diparentah ku Baju Hali. Kira-kira aya sabal urang anggota Karaman anu araya di puncak gunung? Aya 15 urang mah. Sabada meunang katerangan ti si Somah mah. Eta Mang Jahid teh laju nyampeureukeun ka Prawira. Teteh Lajang, ieu anu tujuan teh menang pancen ti jadugna nyata Baju Hali pikeun merenan urang duaan. Jeung deui cenah di puncak gunung teh nyata di pamukiman Karaman Baju Hali dibaturan ku 15 urang anggotana. Kumaha lamun penting ayeuna keneh urang ka itu urang jora gue mang meungpeung ieu anu tujuan teh nalambru keneh kakuatan Baju Hali sabaraha kanca geus ngurangan. Ieu marubakeun kasempatan pikeun urang nya ari keur mang mah kumaha ujang bae hayu jang. Nyalah urang jorag langsung ka pamukimanana. Penting ieu eta Karaman teh kudu ditumpes. Kitu cenah Prawira jeung Mang Jahid nangtukeun sikapna.
Mangpang mengpeung eta anggota Karaman nu tujuhan teh masih keneh nalamru kakuatan Karaman teh ngurangan. Penting eta arek dijorak we ka puncak gunung. Atuh gesan teu loba catur duaana teh laju naringgalkeun eta patempatan. Lempang mapai-mapai jalan satapak nanjak ka luhur gunung. Teu kacaturkeun di jalan. Prawira jeung Mang Jahit teh geus anyog ka pamukiman eta Karaman geus satempo. Sunan Imah manirentul. Teteh lah ieu Jang, pamukiman Karaman teh kumaha? Nah, urang langsung ayakeun tindakan. Tenang Mang, urang ulah gagabah, ulah wakan nyintinakan. Mang mawa paneker, enya aya Jang, kumaha kitu? Hadena mah urang durukan we imah teh. Ngarah eta Karaman teh perhatiana jadi kabagi, ngarah kayaan jadi pahibut. Dina kayaan kitukeun, abdi bakal asup ka jero. Langsung rek neangan baju hali, jadugna kudu sakancangna diperuhkeun Mang. Enya jangkeun eta mah urusan Mang. Imah-imah eta Karaman ku Mang bakal didurukan Jang. Enya Mang, ngan kadek Mang kudu bisa ngajaga diri. Anu dising hareupan teh welas-welas Karaman. Ulah gagabah. Tenang Jang, sing percaya ka Mang. Mang oge bakal bisa ngajaga diri. Atuh ari geus kitu mah katayap. Mang Jahit teh kakatayepan ngadeukeutan salah sahiji imah. Teu antapara deui eta imah teh laju diduruk. Kur atuh imah teh kahuruku seuneu. Memeh pangeusina kaluar. Mang Jahit geus ngajorelat kadeuketan imah-imah anu sejenna. Sarua eta imah teh didurukan we ku Mang Jahit teh. Puguh we sabada imah-imah kahuruan. Kayaan di pamukiman Karaman teh jadi pahibut. Jelas ieu kajadian teh lain kajadian biasa. Tapi kajadian anu dihaja geus aya jalma anu ngadurukan imah-imah maranehanan. Anggota Karaman bureber neneangan jalma jahatna tapi walehan teu kapanggih da buku Mang Jahit teh nyumput we. Ngan sakali-kali Mang Jahit teh nembongkeun diri. Saupama aya Karaman nu keur saurang atawa 2 urang lagi ditarajang di bongohan, sedengkeun ari prawira. Tibasa aya imah anu kahuruku seuneu oge. Geus jejorelatan we neangan baju hali. Basa manggih imah nu panggedena reg nangtung di hareupeun pakarangan eta imah. Ketayap laju malipir ka pipir. Geus kitu mah noong ka jero imah ngaliwatan sela-sela bilik. Tetela bener kasambak di jero imah teh aya saurang lalaki anu geus kolot. Katempo manehna terek ngojengkang kaluar. Daya ngadenge sora anu gogorowokan kahuruan gitu. Kulutrak panto teh dibuka. Baju hali kaget kulantaran di bakarangan imah teh geus aya anu ngabedegah. Jelas lain anak buahna. Sasia teh euy. Kuring prawira. Ngahaja datang ka dieu teh rek nepangan Abah. Nah ieu teh Baju Hari. Basa disebutkeun ngaran prawira puguh we atuh. Eta Baju Hari teh mani ngacenghok kaget. Nah cenah ieu jalma nu ngaran si prawira teh kalah ka ngahajakeun datang ka pamukimanana. Sok padahal kapan keur diteteangan ku 7 urang anak buahna. Jadi sia teh si prawiranya nu geus kumawani ngahalang-halang kana pagawean anak buah dewek deuleuh. Nah naon maksud datang ka dieu? Enya teh salah kuring prawira. Anu geus ngahalang-halang kana pagawean anak buah Abah, puguh ge ngahaja. Ngeureunkeun tindak laku kajahatan. Malahan ayeuna datang ka dieu nyaeta arek marentahkeun Abah pikeun ngabubarkeun Karaman. Anu salage ngaganggu katengtreman urang lemur. Kurang ajar. Wanian sia prawira. Sia sarua jeung sosoroko jor datang ka dieu mah. Alus euy. Teu kudu hese neneangan malaur anak buah dawek nu tujuhan teh kapan keur neangan. Ayeuna sia aya datang ka dieu.
Peting ia bakal jadi peting panungtungan. Siapa bakal diberenan ku dewek dele. Kitu nate laju ngagajeleng narajang ka Prawira. Hiu. Berapa juhali anu pulet derek ngahanca kena careham. Tapi Prawira rikat. Gentak micun banget na plos atuh tinggalan bah juhali teh nyamos. Ukur ngakan tempat kosong. Nilik tina kecepatan gerak musuhna. Bah juhali ge kudu muji kana kahebatan Prawira. Tapi pikeun bah juhali kangaranan jago kolot anu geus kasohor. Keur manehana nama beuki panasaran. Laju kiwari teh nyusul tepus panarajangna. Hiu. Dampal suku katuhuna terek ngacecek kana ika burung Prawira. Tapi Prawira ge hanteu mikeun atuh lamun nepikeun ka kabeunangan teh kentak ngakiwar. Plos sajongan bah juhali tinggeus nyamos di we hanteu kena kana sasaran. Dina kayaan kitu Prawira kiwari nyobaan males narajang. Hiu hiu berep katuh Prawira teh ngacius arek ngahantem kana cukang irung. Tapi bah juhali ge teu eleh rikat kentak ngakiwar plos atuh tenggelan Prawira ge sarua nyamos. Hiu hiu bah juhali kiwari males dinarajang. Leungeunna buet bat ngincer-ngincer kelemahan musuh. Hulu angen jeung tikoro anu disasarna. Tapi Prawira ge rikat. Gentak ngakiajleng. Bari leungeun katuhuna teh nakis nadah panarajang bah juhali keduk carek cek. Boh Prawira, boh bah juhali duana teh pada ngabangkieung kadorong ka tukang. Balukar tina bentrokan dua kakuatan. Ngan bae pikeun bah juhali teh mani ngaranjuk kaget. Lantaran tetela musuhna teh nyidem kakuatan nu pohara luar biasana. Karasa leungeun katuhuna teh mani komper. Kurang ajar teh nyangka. Ieu mangkaluk nu ngaran si Prawira teh. Ain jelema sambarangan geuning. Tenaga jerona leuwih punjul batan aing. Tapi sabiraku aing bakal kateter eleh jajaten ku jago kamari sore. Kitu ceuk geurentes hate bah juhali teh. Bari katembok kiwari geus masang di jurusna. Bari museurekeun kakuatan anu sapinuna. Jurus petingan atawa jurus simpenan teh kiwari marek dibudalkeun we nu dipiarep. Prawira teh sagancangna bisa dirubuhkeun. Cerelat kieu jeleng. Bah juhali geus narajang deui gerakanna beuki kiarang daya panarajangna pohara luar biasana. Tapi Prawira jiga anu geus bisa ngukur nepikeun ka mana kahebatan musuhna hanteu ieu geumpeur. Runtuyan panarajang bah juhali teh bisa disingkahan malahan mah bisa dibendung dewe ku sapasang leungeunna geduk dias bangkieung. Basa mireungeuh bah juhali ngabangkieung kulantaran eleh tanaga kiasleng. Prawira anu kiwari miheulaan narajang. Hiuk jebrot jelebet tenggelan Prawira teh keuna pisan kana sasaran. Kurang ajar si Prawira. Katem babah juhali teh muringis nahan kanyeri. Prawira basa mireungeuh musuhna geus ripuh. Hanteu cicingeun hanteu miceun kasamataan laju nyusul tepus ku panarajang susulan. Nu akhirna mah runtuyan panarajang Prawira teh geus keuna dikeuna sasaran. Jelebet jebrot cengkang gedebut. Bah juhali nu kasohor jago kolot jaduk karaman teh kiwari mah geus teu walakaya. Namru geus teu bisa hudang deui. Hebat maneh Prawira. Kumaha dawek kateter eleh jajaten euy. Lamun abah geus rumasa kateter eleh jajaten. Ganjang keur bubarekeun ieu karaman. Nya Prawira. Dewek janji bakal ngabubarekeun ieu karaman. Geus moal arek ngaganggu deui ka urang lembur. Kapaksa atuh bah juhali teh kudu ngaku kana kahebatan Prawira. Serah bongkokan we malahan mah janji arek ngaubarekeun eta komplotan karaman. Atuh ari geus karuhan kitu mah Prawira teh laju we atuh neneangan Mang Jahid.
Kapanggih Mang Jahit teh keur dihurup ku sababaraha urang karahaman. Ku prawira laju dibejakeun, lamun eta Bah Juhali teh kiwari teh geus tunduk tahluk cenah. Ulah coba-coba ngalawan, antuk lama sakabeh anggota karaman ge taluk ka prawira. Geus kitu mah prawira laju ngajakan Mang Jahit ninggalkeun eta puncak Gunung Walet. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyekabannya. Sakeula urang tuda jajara carita prawira jago dalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna Mang. Anuhunkeun tina sadaya peratosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.